di salebeting keraton nagara Ujung Maruta Sang Nalendra Kakasih Prabu Jaya Maruta lami-lami kuniramang sangan dikakawedaling lisan mekaten pengendikanipun di Patih ingsun lan Senopati anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kaharep diuknati kaulanu Sri Paduka pupu dening ati sembaheun abdi sapangeusih negeri hamba sapangeusih negara nampi dateng pangbagia salira kalayan nyuwun katampi semasidungkeum konyuk panjenengan pujastuti sampean ku aku terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing mastakati matur nuwun ngeran atuping kalina tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna mugia salira Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalam dina kasalahan urang pada saling cuparkeun hampura urang saling maklum ya tapi ulah dume hampura benang dipenta der kasalahan sok dijieun-jieun jeung dihaja dau ngaran-ngaran makhluk kakenaan ku sifat salah jeung bener dina mangsa bener da urang wae teh moal bisa disebut malaikat salah wae moal bisa disebut setan kadang-kadang ngalakonan bener teh kahaja dihaja salah oge sarua ya malah di dieu bisa disebut mustikaning hirup nyaeta saling hampura antara urang jeung urang minangka batu loncatan sangkan urang tin hindar tina rupa hal dosa ngaliwatan islah papada urang dau banget urang pada we dina lebah dinya mah timbalan atuping tigana tan sadaya jeung ajeng permila nipun panjenengan keresahan malipati dongkap ka dieu wonten keresah kang punapa Jelaran kang pun diajeng-ajeng siang pun daluk wengi kajabi di salira Prabu. Nuhun tih. Reug-reug aing boga patih gede sora. Simaan. Ke kalem. Sagala rupa hal oge kudu nete taraje nincak hambalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan. Ngembit pasir mapai jungkrang maksud teh meh malapah gedang dau destokeun memang aya perlu kaula teh timbalan ngan saacan pok itu si Senopati kaharep maneh wih nya kieu di ampura katukangannya kaharep maneh kapayun Gusti Nun Sri Paduka puputon kemang kadaton sembaheun abdi sapangeusih negeri hamba sapangeusih nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyuwun katampi sembah pangabaketos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu baktos itu lain baketos ya teh leres ditarima ku diri kaula kawuwuh kakang patih nyanggakeun sembah nuhun kiadi kalina perkawis hapunten bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan utamina hapunten bilih langkung saur bahe carekna ngeran urang pada jeung uing Bang Kumis timbalan kalayan aya pikeun saeun naon ieu teh ti sakawit sim kuring nampi WA na disaur ku ratu diondang ku raja dina mangsa libur dinten ayeuna
Numawi jisim abdi ruas luar biasa da rasjik jisim abdi teh lain dirorompok mios teh nah di mana nuju ngusup di Jati Gede bieu teh Numawi hapunten we beli dongkap ka dieu bau lukut abdi nya dirakit teh berengbeng we init ka dieu teu nanaon kitu hilap teh ka tukang cukur heula jisim abdi teh matak rada ramos bos kumis abdi nya gitu ya aya pikir saeunaon ieu teh Gusti Prabu tan sadaya jeung ajeng ngeran kieu ye saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkir dina diri kaula ayeuna timbalan leres kaduana memang ngahaja ngahaturanan linggih maneh duaan mangsa kiwari teh nyaeta rek ngabahas ngeunaan nagara jeung bangsa kakurung pribadi ya nyaeta saperkarana pisan kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kurupaha jasa-jasa maneh di nagara nu kapanang ku diri kaula dina mangsa anjeun bakti ka negeri sabaraga ka nagara teh istuning katemong jasana ku diri kaula malah teu nginjeum ceuli teu nginjeum panon sabagian waktu anjeun pikeun kapentingan umum nepi ka teu malireh ngeunaan kapentingan pribadi laras bagja pantes tur tapayus lamun kaula merek layang pangajen kasampean duaan dasar tina rasa rumasa nah datos kajanten kewajiban kangge kaula mah terus diwakafkeun apan awak oge Gusti mangga teh teuing piraku abdi make jeung bahak kana tinimbalan pirahu abdi make jeung goreng dina digawe pepeurieun abdi teh goreng patut nya kata mah goreng gawe wah katuruk katutuh panginten sabab karasa pisan lamun ngudag kana data anu tangtu ngeunaan nagara ieu yen ti taun ka taun ti bulan ka bulan teh urang aya ronjatna tibatan taun anu kaliwat ya aya onjoy boh eta tina pangwangunan boh eta tina pajak-pajak anu sasatna masyarakat teh pada malayar surti tur tak ngarti kana rupaha pangwangunan di negara margi setiap hiji raja setiap hiji pejabat yakin bakal bisa ngamajukeun nagarana lintang ti urang teh paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan hartina gotong royong sabeungkeutan gawe bareng lawe-lawe lantas malang-malang putung ngahiji dina muara anu tangtu geusan nagara jeung bangsa najan bari jeung lamun ngudag kana 100% urang mah biheung ngudag kana 50% ge beres ya hartosna lami keneh lila keneh da sidik ieu nagara teh najan bari jeung leutik tapi resik jalan lumayan geus rada hade najan leutik oge ya tapi lecir di perkotaan Puguning di desa oge sarua anu memang ieu jalan teh sabagian infrastruktur anu diheulakeun pikeun ngaronjatkeun ti pakampungan margi urang teh urang dayeuh ai urang dayeuh teh kadaharanana ti kampung nu matak yakin di kampung kudu dikelola di kota sidik ditata ya laras sabab ieu teh bisa naikkeun perekonomian kahareupna kahiji kaduana meureun ke di mana jaga urang kampung aya kaperluan ka kota teh bisa leuwih gancang distribusi moal telat laras hartina tetep renggenep terus berkarya sabab sing era
ku para pajuang anu parantos ngantun naon cirina tutungul nu parantu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di Taman Pahlawan lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya nu pinuji ngan cara jeung katangtuan sacarana tupoksi sewang-sewang tugas pokok jeung fungsi seperti akang salaku pamimpin cicing di karaton ngelola di kejauhan atau anjeun eksekutorna di lapangan hartina kudu gawe bareng dina lebah dinya ya leres ulah nepi ka patukang tonggong kurang salaku figur sing jadi contoh tuladeun pikeun salarea tau najan bari wujud diu awak buta diri terahing rasaksi ngan urang ulah nepi ka leutik hate kulantaran wujud kieu nu penting ieu hate ulah nepi ka saperti buta kumaha ai buta teh poek pikiranana poek uteukna setiap jelema geus poekeun kaituna moal aya pitulung naon sabab da mimitina poek heula dau laras tah kata mah ongkoh deui ai masyarakat teh kadang-kadang nempokna ka urang kadang-kadang sok disamaratakeun kumaha masana teh apan pejabat negara teh loba ya kula maneh Sip Senopati Canuliana aya ratusan nepi ka ribuanana ya tah tina ribuan pejabat urang ngarumasakeun hirup geus bener timbalan geus mere contoh anu hade kerahayat bener dau tah tapi lamun aya pejabat anu jadi oknum pejabat anu jadi hileud yakin urang oge bakal kabawa goreng hartina kaciwit kulit kabawa daging anu temahna yakin demo di mana dimendi rahayat tungtungna anarkis nembongkeun kaprihatinan diri bari jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya leres kasaksi ku kuring Gusti sabab urang teh lamun nempok masyarakat anu kitu kudu sagancangna niangan lengkah anu konkret anu proaktif kumaha carana sangkan ngaronjatkeun deui kahirupan berbangsa bernegara kalayan anu leuwih religius ka hareupna tau diestokeun Gusti kritik jeung saran datangna ti masyarakat memang urang kudu tampung kudu ditarima kudu cepat tanggap dina mangsa ngayakeun kejadian seperti halna eta naon sabab rahayat kadang-kadang teu nyaho yen urang teh birokrasina loba prosedurna loba itu ieuna tek-tek bengek tekuhan teuna loba ya leres tah urang ulah nyeri hate di mana dikritik ulah dipake punung urang ulah nepi ka punung di mana dicaci dimaki jeung pangpangna nyaeta najan urang teu rumasa oge rumasakeun we da sabab naon sabab ieu ribuan pejabat teh leres sabab sing inget silokana Bapak Tani melak peuteuy teh jeung hileudna tapi di mana peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy nah di mana jalanna eta hileud peuteuy moal ngadahar daun teh dan teh oge aya hileudna komo nagara da moal mungkin nyalakeun hileud peuteuy moal hileud nagara saha oknum anasir ta eta anu jadi bibit rujit inu rusuhna teh tungtungna naon masyarakat anu simpati datangna teh jadi antipati masyarakat anu suka jadi geuleuh tina nyaah timbul ngewa tinu asih timbul benci laras maneh meureun apa nu lapangan kumaha nya kitu teh memang sawatawis kitu oge margi nya ngudal kana konsekuensi di alam dunia setiap aya pro aya kontra aya resep aya nu ngewa syakur ka jelema anu mika resep pangitan moal anggang ti nu mika ngewa kitu oge nu mika ngewa moal anggang ti nu mika resep kitu jalanna teh Gusti
homo gening anu ayeuna mah gening Gusti naon sieun tadi disaurkeun ku salira memang ngamarudah masyarakat teh kulantaran sajabat ti urang teh aya pejabat-pejabat anu jadi oknum anu ngamangpaatkeun tina jabatanana pikeun ngaraup untung tina enteng anu tadina kudu babaktina ka masyarakat tapi kakak babati ka masyarakat teh heueuh aya nu kitu muhun da rek teu kitu kumaha ayeuna dina media massa ayeuna geus aya dina media sosial tos aya ngeunaan koruptor sajabana atuh eta teh bruk-brak pisan can deui ayeuna nu newak ditewak nu mariksa dipariksa segala urusan nepi ka eueuh nu beres rek teu beres kumaha nu mariksa garong nu dipariksa bangsat tungtungna jadi lingkaran setan nya dapat ciwit-ciwit lutung seperti ayeuna dina dana di luhur sekian triliun datang kana papanan urang dari pencitan loba dipegat kulan loba berceceran di jalan kudu itu kudu ieu pasti masyarakat tengah maruda malahan kasarna luar biasa maklum merenemukeun kaprihatinan da aya paribasa geuning suara rakyat itu adalah suara Tuhan bener aya rumah saing kitu dalam ngudag kana konsekuensi urang mah ukur wakil rakyat Gusti ayeuna rahayat salaku anu ngawakilkeunana panginten eta teh dunungan urang margi naon wakil sareng anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh nu ngawakilkeun nyaeta rakyat tadi dieu meureun yen rahayat teh boga kawenangan dina nyoplokeun dina itu ieuna komo lamun dipentang hiji mah yakin urang teh bakal hancur bener ABG dugi kasareuk seueur kudu dengean pajejit kudu deleuan ku nguping eta kasauran anu orasi anu demo jeung sajabana nah kumaha kitu omonganana matak nyeri hate kumaha sing nya ka itu kumaha asa dicarekan kududunganna moal da dititah wae nya kitu Gusti kumaha dina orasina di hareupeun gedung teh ngeunaan oknum-oknum anu diharudum anasir anu balawiri nyata rahayat teh menta supaya keadilan anu seadil-adilna menta supaya hukum teh ulah miuni peso ai peso teh kaluhur mintul ka nafsukeun naon sabab kejadian anu maok bang anu maok hayam nu maok TV nu maok kulkas nepi ka digunjang ganjing can masyagi mah beungeutna can asup kantor polisi tapi anu maok duit negara anu datangna bari didasi turun tina mercy bari unggah tina mercy bari kaayaanana nyaeta pakakas teh ukur pulpen jeung kertas ngan sakali ngagitekeun pulpen kana kertas duit negara rahayat bakal pindah kana rekening pribadi nepi ka dihampangkeun hukumanana kitu nu matak omong-omonganna bari lantang ngomong-ngomongna teh bari heuras gerak turun sya oknum gerak turun sya koruptor mana janji maneh mana caritaan maneh mana sulaya buktina secara memeh jadi sia daek apruk-aprukan kau nggak kampung gitu secara memeh terjadi daek aprak-aprakan kau nggak pedesaan baligo pagede-gede unggah sudut itu ieu nguruluk janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ai geus ngajerok dina kursi kapamimpinan mah culang cileung jadi bangsa sagoblok itu kalah cecerem deui kula nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar tarurun sasakirana selain ahli nama bangsat cek saha cek rakyat dan cek abdi kade
Mengepikeun eta mah. Sieun sia mah nya tuh. Power atuh. Ulu kitu nya ngomong-ngomong marokana Gusti lamun dikieuna mah wah hampir upami abdi teu make helm geus beak beungeut abdi. Mata kenyur atuh. Saur salirat teh mah pan disa kompet daunkeun urang teh. Nya. Mana rek ngabuktikeun lapangan kerja rek diagedekeun teh mana buktina geuning eueuh. Paingan teu beres-beres geuning setiap organisasi lain dibikeun ka ahlina kitu we anu dijadikeun teh dulurna, anakna, tatanggana, nu wawuh, konco-koncona, oligarkina. Rayana. Bulan Emangna negara teh PT sia? Kitu cenah. Ya bener kan. Wah, rupa-rupa bahasa anu sasatna nyungkelit kana hate kuring oge ngadengena matak sareuseuh. Pasti atuh. Isin rasa nepi ka beak sorana manehna. kamelan peuyeul bulan. Matak ieu teh yakin anu kudu diberantas teh nyaeta sampah-sampah pejabat. Naon? Korupsi, nepotisme, kolusi. Tih eta. Anu memang ieu teh ngaganggu kana kestabilan, turta ngaganggu kana ngahijina antara pejabat jeung para hayatna jeung keamananana. Geus kitu mah patukang tonggong. Heueuh ta eta cilakana teh. Ngaganggu kana kemajuan negara jeung bangsa. Imalan daun. Keur mah kitu kata mah urang teh ekonomi teh sulit. Ya. Da aing ge nyaho. Komo ayeuna sulusup geuning usaha-usaha di luar negara anu ngadon di urang bari jeung payu. Malah payuna lain di kota di kampung. Nepi ka manehna teh boga triliunan duit-duit ti urang teh perindah ka negara lain. Naon usahana? Naon? Main slot. Teu pira. Judi online. Judi online. Tina data hampir 30 miliar 30 triliun kitu di sabaraha. Eta teh bari jeung bubulanan. Duit urang kakerit ku negara batur. Rek diblokir hese. Nya sulit bulan. Tak ieu teh kulantaran lapangan pekerjaan anu sempit anu tungtungna batur masyarakat teh usahana teh tina sugan. Ai sugan teh apaan? Melak sugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan. Pan buana teh buat teuing. Neangan untung tina enteng maksud tujuan nama teu nyaho kalaka rungkad. Rek terungkad kumaha aing ngadepo mineng aing ngawedeh henteu. Apan rungkad siti? Ya. Nya, daun. Sedangkeun tina depo saha jelemana anu untung tina slot. Dawah nu beunghar tina slot ai lain bandarna mah. Rek teu kitu kumaha sok? Sabab ai slot teh di sistem. Ai sistemna teh sangkan manehna bandarna meunang. Nya. Ah, cenah aing mah meunang heuh mimitina. Da aing nu judi mah geuning sok tingali gengsina tinggi. Jika babaturan aing urang sampih. Agul ka aing teh meuli motor manehna teh agul ditembong-tembong ditanya teh tinu naon ieu tina main judi slot menang tah aing tina main judi slot bisa tahun main teh ya bener menang nama menang tapi naon gimana dijual ongkos atuh sadaya dina jok maneh teh ya tuh gengsina teh gede acan tina slot teh kaituna ngaremetna kana penyakit hate naon kaituna manehna bakal stres kaituna bakal ningkatkeun kriminalitas tina beak duit daek buak pao ka babaturan wani tina wani kitu mabok-mabokan tina wani kitu obat-obatan rumah tangga paburantak rek teu paburantak kumaha bayangkeun kumani minangka seperti ieu jelema usahana tina pabrik boga gaji 3 juta sabulan tuluy eta duitna teh didepokeun ku manehna teh
tibatan menang kalah kabeak ai balik ka imah pamajikanana nanyakeun gaji apaan rame ya tina rame eta sedengkeun dapur kudu ngebul nya pamajikanna teh di satukangeun salakina teh unyam injeu we ka Bang Emo ya tuh kacekek deui tah ya lumatak ayeuna ramena lain sumpah pemuda sumpah ibu-ibu tempok insyaallah perbo berario make jeung aku berjanji tuh ya marukan aku jadi lain ngaliwat jeung alote eta mah berjanji waduh rek teh kitu kumaha rentenir kistu teh ayeuna nginjem 1 juta katarima 800 ai bungana gede 50% kadang-kadang perlu malikeun 1 juta 800 so eta kuninga salira eta kuninga salira kusi jadi koordinatorna terus tah nu matak yakin dina lepah dieu sagala aspek kahirupan ku urang teh kudu ditempok kudu dijaga kudu diriksa tur tak diraksa tah ongkoh deui ngudag kana tadi ngeunaan pribadi tambah-tambah ieu ngeunaan nagara jeung bangsa ya studi banding aing teh setiap pemimpin jika aing salaku raja kabeh oge eueuh nu bener teh nu bener kumaha maksudna teh kabeh teh bararangsat sadayana bangsa pemimpin jika aing ya raja ya pemimpin kabehana seperti aing raja bangsa ngan cara bangsa teh carana teh ngajajah negara tapi pikeun kauntungan tur tak pikeun kemakmuran rakyat sorangan hartina pikeun kemajuan negara ya tah kaula teh dipake politik eta teh maksud tujuan anu tangtu kula ngadenge aya hiji negara anu ieu negara teh dikawasa ku hiji jelema jeung jelema eta teh dipandang salaku raja di raja oh raja di raja teh kumaha jadi ketuana atau pupuhuna oh mundir kecamatan Maabdesina itulah ngaranna teh negara Amarta tah ari negara Amarta dicekalna teh ku Pandawa dupi Pandawa teh jelema 5 lalaki unggul saturunan disebutna Pandawa jelema 5 lalaki unggul disebutna Pandawa nya lamun 5an saturunan awewe Pandawi oh eta teh nya ya aya oh demeterang abdi mun awewe 5 teh Pandawi upami 4 lalaki hiji awewe Pandawa kaselapan mun 4 awewe hiji lalaki Pandawi kaselapan upami 5 bencong hungkul eueuh goblok si teh nya 5 bencong hungkul aya bernama naon pangpengkeun si teh beli kumaha karteuing ngomong teh jadi Pandawa tah nu ngawasa rajana teh nyata Yudhistira Pandawa nu kahiji eta raja makmur negara gede ya anu jadi gedena eta negara diantara persatuan jeung kesatuan diri negara turta di eta negara teh boga hiji jimat anu dipake lambang kagungan negara ngaranna teh layang jamus kalimusada bener eta teh lambang kagungan negara anu diagulkeun ku manehna aing teh pan bisa init kademit lumampah nyiluma init kali itu sabab cenah Pandawa mah kena lara ora kena pati sabab kakasih dewa bisa diala-larana ngan hese dialapatina kan cara katang tuarana kudu dipibana heula layang jamus kalimusada itunya
minggu kamari aing datang ka itu dikersakeun aing hasil tah ieu wujudna. Waduh ulu tulungan teh aing minggu kamari ka ditu wak paok ieu mustika layang jamu seribu sada paingan minggu kamari teh aya aing sugan teh keur nguseup Gusti nu matak aing teh tah sabot maneh keur ngaruseup ka Jati Gede tak ku aing cokotna. Waduh era lagi aing Duraja nepi ka hampang beurit aya urang we kitu beunang ku aing da aing mah teu percayaan ti ya dibuktikeun we ilayang jamu sekali musada teh dibuka mah teu bisa ya ngan kabeneran inget yang di negara Amarta wowogna keamanan teh kulantaran aya Pandawa nu kadua jeung Pandawa nu katilu saha Bima jeung Arjuna sabab saktina Pandawa teh diantara teh dua eta anu jadi kopejogna kula ini kamunggul pawenang tempatna Bima malahan langsung ngawujud hareupeunana barinya ke layang jamu sekali musada manehna rek ngarontok ku aing ditinggang sekar kebek najok pusak we heuleus manehna teh leuleus sebab lamun budak teu make layang jamu sekali musada aing bakal akan terjajah teh perlaya kaula rek teh kitu kumaha saktina manraguna. Waduh anjir jadi kumaha benang Bima ku aing bicara. Waduh ayeuna aya di pangberokan aya di tahanan ini deui ka Madukara tempatna Arjuna bari nyekel si Bima ku aing teh pangih jeung si Arjuna leuwih hama carak beuheungna ku aing teungeuh sakali kusak leuleus manehna oge tak ieu pangaruh layang jamu sekali musada luar biasa aya naon dina layang jamu nya buset tapi tak kitu-kitu na ilap teh nya tayana kegerungan dina tahanan si Bima jeung si Arjuna beunang ku aing layang jamu sekali musada lama kawan negara beunang ku aing ya yakin kepercayaan aing dina mangsa ngajajah negara Amarta bakal kapibana mangsa ayeuna sabab pokojona geus beunang ya tah kukituna kari nuluykeun tongkat estafet aing wayahna maneh aing rek mitah ka maneh jajah negara Amarta Senopati ulang sarua jeung maneh malah kaula ge rek ngilu kumaha kira-kirana ya Gusti Prabu mangga kunjung hingga kapunut marganing tanah Galarapati kasangga komo bari perjalanan ku salira asaya jalan ku mementas bobok manggi Kurawa aduh kami hampang gitu mah Gusti malihan mah isina nataker abdi teh asli momokan kokotor naon sabab geus da isin atuh sayana ka abdi miwarangna wah talangke otak maneh keur kana esen wae sedeng dipasihan ku Bapak Dede Rustani, Bapak Kades nya tah nu penting ayeuna kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngajajah cerak si Yudhistira teh Raja Amarta ngan umat sajabati keamanan Bima jeung Arjuna aya keamanan sajabati eta nyaeta putra-putra Pandawa saha Gatot Kaca Abimanyu Jakatawang jeung Antarja Satria Dirgantara Satria Angkatan Udara Satria Angkatan Darat Antarja Satria Angkatan Laut Jakatawang Turtaka Bayangkaraan Abimanyu tapi di antara opat eta nu paling jago teh Gatot Kaca wah nah disiksa ku kaula tingali keur kaula nyaho benang huluna ku kaula sia bohong ye percaya percaya kaula tong sombong di Kang naon kuningan Gatot Kaca teu aing ngomong jo wani paehan tapi tak apa lancar lamun urang ngarasa pinter kamu batur kudu kitu pamadegan teh
Nah kumaha itu kan Gatot kaca teh sarua jeung robot kumaha ieu dangukeun kulitna besi tulangna baja uratna kawat cek beja mah cenah buhna ge paku 7 Gatot kaca lamun kieu teh kaluar oli rem marukana kumaha kutilna tu marukana naon pentil hitut ngebul manehna mah da 2 tak oh siono muni modong nying sieunan sia mun nying sieunan da heueuh nya gustinya heueuh bener waduh tapi sing inget moal jadi berat keur maneh sabab geus dimimitian ku diri kaula sok ieu cekel layang jamus kalimusada tapalkeun ku maneh di mana dina awak maneh dina mangsa maneh patelak jeung Pandawa maneh bakal aya kaunggulan itu tes dipercanten geus dibuktikan ku deui kaula sae mah nampi sok timbalan nampi reburun laksa ketika bingahan bawa pasukan saloba-lobana urang serang Nagara Amarta jadi lan tah kitu geuning urang gawe barang jeung akang dina mangsa rengsena urang nyerang Nagara Amarta yakin menang jajahan anyar bisa dikerid harta bandana utawina sumber daya alamna siap Gusti bejana we cenah jadinya mah kana sapi di Nagara Amarta mah kitu teh nya sareng kana kopi sae mah rampung dawuh tutas pengantika katikas kantun pinara hamid kaula nun jung lumaku bral lumaku Raya lumunur wiwit di wilayah ngerana permios Gusti mugia sapa menurut kelurahan sapa najati nekana cita-cita salira sing laksana kudu ti ameh boga jajahan anyar geus nambahan APBN negara saya mah permios beral Pikura kumaha Gusti wayahna maneh di dieu kaula jaga taki-taki bisi aya naon-naon MHP negara turta nitip tahanan ya asing percantenkeun we ka Gusti Patih bisi hiji mangsa bisi ngaberontak dupi ditahana dina calongcong wajah waing teh diasupan obat bius ameh manehna teh teu bisa usik malikna bagja Gusti ai Bima teh kumaha tangtunganna gede jiga aing ai Arjuna pokona mah jelema pangkasep-kasepna saantero jagat wayang-wayangan nu pangkasepna teh nyata Arjuna kumaha we Bapak Kades Dede eta teh upami Arjuna dibandingkeun sareng abdi kumaha jiga naon jiga apel jeung keresek nuhun eta di rumah Gusti jig sia montong make jeung lain ngeunteung sia ka Arjuna mah lain jauh tanah ka langit sugan aing teh bakal dipuji eta kumaha pek teu geuning nya tuh Gusti mangga abdi bral permios bral mudah-mudahan sing hasil pati bawa pasukan sing loba sok jurung doa di kanggangan baik
dan merah ingkang kondor satengahing pangkon nalendra kondor satengahing pangkon nalendra berjuang ulah hijiran pilari tidak pangeran solali ya solali wahai sing salam Bagja nutaya papadana kanza pantas jadi figur pamimpina Raja Kaula rek dek itu kumaha istuning ka Kaula teh salaku bawaan teh lain ukur betik curug balas tunjuk capetang balas nyarita tapi dicontohan ku perilaku jeung tabeat sakapeung sok era sorangan kadang-kadang anjeunna mah leukeun sok ngaberes-bereskeun masalah di negara ayeuna kali nuluykeun tapak lacakna mangsana negara amarna bakal pinangi jeung kahancuran yen yakin bakal dijajah ku negara Kaula bagja nu taya papadana kanza pasukan kot puta hangkot puta minta supaya kumpul saraya dan nerah hingkang samia jajara pinara mandang satengahing pagelaran luar karaton nagara digarawe babarengan ulah rekainga ingan barjuang ulah hijiran pilari ridho pangeran ngahaturkeun semah pangabakta si Gusti heuk ditarima kunaon kebiwir kuat kajeding kitu kunaon biasa we kupun wojo digeger gini ketinggali bareuh muhun tarik teuing mah henteu naon basa bade kacai abdi teh aya engang teka tempo kabeh teh cok teh macok kana biwir abdi atuh lain digeger teman pacok muhun ampun kitu Gusti punten we Gustinya pek berarti nya nyautan wae bibir teh aya naon ke calokanlah batur-batur ame Kaula tengah dua kalian cumerita sae mangga punten Gusti aduh kakagok di kubiwir aing atuh boga ngahuit atuh teh biasana kitu abdi teh nya teman-teman sadayana batur-batur orang kumpul di lapang hingga yap ngaturkeun semua pangabaktos kahunyuk tunungan abdi ditarima aya naon kunaon sategeuleuh kitu punten we Gusti nuju emplu abdina nah sia teh aya naon Gusti ke lanar kanan diukla nya anu sia eta biwir kuat kajiga tamusuh kitu tibatan sia nyengir jiga domba teh kenging kitu ka batur doraka sia ge sarua bieu eta mah contoh sing-sringkeun lain disedot sudah belegug geuleuh kaina ge
mau wing we lah. Iya. Doh jeung direre. Naon? Sak huntu teh tara maneh. Nah kumaha kitu? Kuat ka hejo kitu huntu teh sia. Lain kuna naon ngahaja wing teh ngukut lukut. Nah, ame teh kudu ngeuli deui. Bener. Ampun. Jelema teu berseka sia mah. Doh eta. Tak kumaha sia. Bentak tuh. Gini. Aduh, mana we teh sia dunungan sembah kapihatur kulan. Ditarima. Ditarima ohnya teu nuhunnya. Aya naon? Ke diuk lah. Tiuk heula, oh siap mangga. Oh nya. Kunaon sia teh? Syarab aduh. Syarab kunaon ieu? Duh, syarab we ieu teh kurang sare wing teh. Kurang sare. Naha noron, noron biasa we ngobrol jeung pamajikan. Maksudna teh hubungan suami istri ya, henteu aing teh kana eta. Naon? Pamajikan boga niat jeung tujuan. Ngobrol, ngajian strategi jeung taktik. Naon? Nyata manehna boga niat maehan mitoha. Diijinan ku maneh, diijinan ku maneh, nya diijinan atuh. Da teh si neraka, nah maka jeung si neraka antepkeun mitohana. Apaan meureun mitoha pamajikan teh bapak sia? Aduh anjing. Oh geuning. Walah poho deuk. Abi kusi, abi wihilanya. Pek aduh poho. Kuat kate inget si Aji. Kuat kate sadar ka mitoha sarangan. Nyelama teh nepi ka barang legug deuleu. Geuleuh sete geuleuh legug mae Berjuang pula hijiran pilari hidup pangeran ngaturkeun sembah pangabaktos Gusti. Ditarima. Ayana nya teh. Ya tepikeun we. Oh kitu. Korek kitu mah. Calala. Kunaon maneh teh? Hapunten we keur mengi. Keur asma nya. Atona sia teh datang ka dieu hayang kaanginan. Anu matak teh gede saur ku ratu diondang ku aja. Ampun, alah meuni sahos-hoseun kitu sia. Nya teuing geuning itu tingali nyokot tabung oksigen sagala di ka kantong. Cik atuh sia teh man teh maksa kenting make kitu patut. Nu matak teh oge urang teh. Alah, ampun. Sahos-hoseun kitu si kurang ajar. Nya. Ampun, dedeh teuing. Nu matak teh oge uing teh maksakeun maneh datang ka dieu teh. Nyaah teuing sia teh maneh eungap aing ngilu eungap deui sia inglu ngarenghap. Gelo sia mah. Da urang mah kumaha deui da keur kaayaan kieu maksakeun maneh. Ampun. Gering atuh nya geuning maneh. Muhun gering abdi teh deui. Tari rezeki euy. Atuh diuk. Di mana diuk belah ditu deket dundungan ame karoris ku aing. Ame kaperatikeun ku aing. Punten we dundungan. Wayahna panggilan ambulan desa.
panggilkeun ku sia. Naon bisi paeh deui naon. Heeh. Siap-siap. Panaruntan sadayana. Katiisan sia mah kitu teh. Pasti ieu. Nggak hatur ke si bapak ngebakar sini. Kau tarik ting, goblok aduh sudah. Kunaon? Ganeng. Kulan. Harunya si anjing. Naon? Tinggal kerja nu gering. Hah? Kerja nu gering. Ulu. Gering mana? Gering. Hayang cager. Kumaha tema ku aing. Bodi. Penyakitna. Deredet ku aing. Dek. Aduh pak. Gitu mah. Me pae jeung kuman-kumanna. Kari ngubur ke. Astagfirullahaladzim nepi ka kitu-kituna ka abdi. Aya naon teh Gusti? Kelanan. Kulan, kelanan sedenah mah. Siap Gusti. Wartoskeun bisi aya naon-naon. Bajakeun ka abdi ka Udin. Ka Kopral Udin. Paehan. Wadi ku abdi. Hah? Sarabadina? Siapa mah sarabadina elek ku serangan. Naon? Dah sia. Panggih ayeuna mah. Naon goblok jeung ka aing si teh? Aku ku sia. Naon? Saha nu merkosa ucing aing? Nyaho anjing, gah? Sok aku. Ucing aing nepo sia reuwas-reuwas kagebeg. Trauma. Ku sia lain. Henteu ah. Bener, henteu. Suka sekali. Henteu. Aduh. Kumaneh meureun? Naon sia teh panggih ngekakana jeung maneh mah aing mah tara make jeung perkosa-perkosa pamajikan gablek. Rujit anjing sia. Baradi ku aing. Mana ada di bedil? Ulah. Karunya geus kadarek-dek ngomongna geus teh. Aduh. Gagal bedil keuneuan euy ya. Waktu saya abdi Gusti bisa ya temakeun bedil ku abdi. Heeh. Mun galak-galak teuing jelema teh. Cik aing matong bawa pipiluan segala atunya cik aing mah karipu dah. Heeh. Naon galeret teh? Aduh, naon? Nah, pasukan teh gering kabeh ieu teh. Pasukan Ya tentara beke di ampun. Tarimakeun we Gusti. Beke naon atuh kali jengke abi mah? kari make dodong. Aduh geus. Aya naon ke lana. Patih Jaya Sakti anu kiwari aya di pagelaran luar karaton nagara. Ngahuit sajumlah tamtama kot puta anu kiwari aya di payuneun sang pati. Goni rahangan dika. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur anu parantos rawuh baraya anu parantos datang nyaosan kana pangangkir kaula. Bakia saudara. Punten sasadayana. Cita maksakeun teuing atuh maneh mah.
sakawitna kuring teh hoyong rampak sekali. Hoyong katinggal kuyup. Tapi gening kulantaran situasi yang kondisi nepi ke ganeng. Ganeng bedi deh ku aing. Jadi kurang semangat ka aing nage sebagai komando. Hah? Nanti nyawa aing kapten komando. Dong soki itu. Ohnya. Urang oge dasarua digahaji kudunungan. Abdi ge hoyong katinggal kerjana. Masih nama hayang ka konsep meureun. Sarua we jika weng oge na sarua kitu. Geuleuh anjing si teh. Nging seureuk ku si kos budak wae. Piceun sia teh. Ya, maka jeung dipiceun maneh butuh. Sok neangan piring ka itu. Cokot ku maneh leho aing. Aing keur naon? Lumayan. Maneh lamun hayang dahar ngeunah, gurih, rek nyangu goreng, ngajieun sop. Teu kudu make uyah royco ieu we ta langsung ti pabrikna. Hakana ku sia anjing ah. Alus nasi goreng teh moal jadi hideung jadi hejo. Ieu amit-amit. Ganeng. Bedi si kuai ngomong wae mah. Wedi kuai. Kadenge ngomong lagi ah. Naon ieu Gusti? Bejakeun ka abdi. Naon rupa anu jadi kasauran Gusti? Ku abdi bakal dicumponan. Kidu kaula nun. Tapi kada beakeun ku sorangan we sia bae. Aduh. Cecak deukeut nepi ka recet sia mah kumaha mun jauh. Si gordes we sugan mah. Naon gordes teh gorowok desa. Kieu. Pangna di haturanan linggih ka dieu memang aya perlu kula. Perlu naon? Sia teh kana atuh. Ganggu pisan. Tah kitu Gusti. Carekan. Ampun. Khawatir tukang. Hate nama nyeri kagok sih deburnya. Sieun meureun. Jep. Siap Gusti. Siap mangga Gusti. Cing atuh cingnya akan mengi karunya teh. Heeh. Atuh sia atuh geura Gusti geura balaka kaynya. Ye. Pangna di haturanan linggih ka dieu. Tumali sareng kapalai raja urang salarea Prabu Jaya Maruta. Wirehing raja urang teh rek niat ngajajah hiji nagara nu kasebut Nagara Amarta. Nagara Amarta? Heeh, cenah muni. Launan geura sok. Ampun sia. Aisyah jeung pamajikan kieu ngomong kieu we. Pamajikan maneh kumaha ayeuna? Paeh. Kunaon? Cenah mah ngomongna teu bisa sare. Teh kunaon? Sia gandeng wae meureun. Henteu wing mah. Pantes nyu kopi teh disentak ku siana teh. Nepi ka begangna. Nu matak aing mah teh kunaon aing teh padahal kawin teh kadu genut. Dikawin ku aing bararegang. Kurang kumaha aing. Pasti da nyentak wae sia mah. Lain nyentak tegas aing mah. Tegas. Rek ngomong atau rek kaula. Sok ajakeun. Kakak kitu we sia teh nepi ka tengah hormat ka komandan. Siap. Kepada Komandan Upacara Bandera. Hormat! Gerak! Tengah gerak! Siap mangga lajengkeun. Si eta we sorangan lubung teh. Hebohna sorangan. Tah. Jadi rek ngajajah Nagara Amarta, raja urang teh geus nyieun jalan
pangagung negara Amarta ngaranna teh Bima jeung Arjuna geus katewak. Jadi urang teh kaya duluikeun. Yakin urang menta karajana langsung si Yudhistira. Urang menta dihilian si Bima si Arjuna ku negara Amarta. Dek kitu urang paehan si Bima si Arjuna. Hah? Di mana teh? Geus aya dina pangberokan. Bedih ku abdi engke kitu teh. Aduh, tos lami teu ngabedil abdi. Pelor teh seueur. Nah, pelor geus loba. Teu kaluar. Seueur setok. Pelorna naon teh? Ieu nya leunca. Nah, leunca pae barokana. Gitu dah. Urang pada miang. Dina mangsa ayeuna si kepedang tamsir gada bini Chandra Sapana Limpung pakarang ulah tinggalin. Sabab urang bakal ancur-ancuran, bakal pepeakan nyata pikeun ngajajah negara Amarta. Siap urang. Cengkel kudu tuh. Cengkel aing geus eta tah. Sami. Sarua di sedenya. Pusing. Mata kayang pindah kontrakan oge. Tetangga. Ampun. Uji. Naon? Pamajikanana ge sok curhat ka aduh. Curhat naon? Si eta. Malahan marek ni rencana rek ngabunuh si eta. Terus abdi teh dibere engrin inumanana. Dieusian. Diinum. Kakak diinum ku pamajikanana belaku teh. Sia nu maeanana berarti. Ampun. Ngomong kenal ku sih. Tuh. Cempenya Gusti. Bagaimana we lah. Gitu ayo. Urang pada baru mampu ayeuna. Siap rak. Nah, sia teh. Kepada abdi sadayana kudu hormat gerak Serangan itu anjing hormat sedeh naon sedeh sama bawahan aing aduh nepi ka kitu hormat mah wah todongkeun keceng ah teu keluar ke anjing deh wah kecil kalakan di Ciduan ame leur. Wah, macet ya. Kepada abdi. Permisi gerak. Tuh, wah. Sia tak kitu buah setruk sia kurang ajar sia teh. ebel udah tuh. Heeh, beunang jigana mentalna. Heeh, jigana mah. Nah. Pilih anjing sia teh. Ni raruji teh hirupna teh sia. Untung si eta geus hihindi. Ai mun keung ngadenge sia jiga kunti. Tong sok kitu. Halah pengen eungapeun ieu oksigen ka handap deui. Tah kitu palawar nuhun dalang tos di bener. Ampun. Namanya kanep me dan si eta cing aing metong maksakeun make jeung ka dieu. Geus sia metong ngilu lah. Karunya di bajuan oge da maneh paur deui. Ieu teh sasatna teh batur-batur teh pikeun anu miang teh pikeun ngajajah, yakin dengan anu kuat. Tong sok kitu maneh teh mohonyong. Sarua urang oge pangaputuh gede mun teu kieu uing teh boga duit. Nah butuh teh ku duit teh jang berobat. Lain, jang naon? Anak loba. Biayaeun ayeuna keur loba, anak keur memecehna pilatung tulang. Aduh, kuatir. Heuh sehatkeun lah awak. Eta itu karek ditarima jadi tam-tama kalaka kering.
Ampun sabaraha anak teh 7 sedet anak 7 nya pamajikan sabaraha hiji we cekap da teh CF hiji oge Iya bener. da hiji oge galak Hiji ge. teuing nah mun naker-naker teh teh anak teh nepi ka 7na da eueuh pagawean kapaksa we ngagawean pamajikan Bapak sorangan pancimungkal tiris. Dikekepan we ku abdi. Tapi uing rek usaha ngulon wetan teh teu burung awan nu narima. Kapaksa ieu menang urang teh jadi pasukan tapi kakak. Putus harapan mah putus harapan urang teh. Tong putus harapan semangat dong maneh we semangat aing mah capek hayang sare jangan semangatin keur aing anjing wah rok perkara poe sia mah korban TikTok sia mah gitu abdi teh aduh nyai kakak nyanyi keur ngapitu kakak nyanyi sia mah Dapat pondok. maksakeun teuing maneh atuh Suara kaleok oke. dengarkanlah cintaku tulus jeung silung di situ baik dan suci pada nyai ampun tong maksakeun maneh teh cager heula kayak jaga mah geus cager rek sia rek nyanyi rek renang rek gelut rek nyupek teh kumaha sia ngan mah teu keur kaya kieu tong maksakeun teh jadi bisa dipukeun aduh anjing soto nya sia mah tuh alah sia maot teh maot tuh nya si oge teu nya oge ha sia geuning kunaon sia poho ngarenghap sia teh ngarenghap poho inget kasih ning candi parahapan aduh nyai punten akang can meuli huud paraban ku huud cik urang ngajar teh Entok. heeh buah gelo jelema teh ayo pada euy ayo sajumlah tam-tamatina kara ujung maruta ngelet ngengkei ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang dipingpin ku Patih Kala Jaya Sakti ayo urang para mampah maksana hege maaf doana Gusti Prabu kaula rek mancen damel kumaha sakapalaena salira sok pingpin sadaya pasukan di Malan Mangga si kepedang tamsir gada bini Chandra sapana limpung pakarang ulah tinggalan hege urang pada miang gara-gara amarta hege mangga berjuang mula ijinan pilari dina pangeran Patek kenan anu mulia tanpa tagunanna tapi mengaku dekeban ubah hebat tapi niat aku dekeban ubah ulah
masing imut berang Jeung kucap peti gicep ningali ya. Ucapan saha waktu. Ningal ka penonton. Ya, tuh di kampung beli situ. Aduh. Ya, Tembong, urat leret. tembong. Heeh. Naon? Ngenakeun abi si kicep 1000. Aduh. Abi ngijipan opak nih itu. Sieun ku batur beli opak. Met malam kasadayana. Malam deui Selamat berjumpa dengan saya saha teh ya? Abdi. Ya, Kira aku tapal Abdi. saha pada saha? Cacing. Saha tah? Saha? Jessica urang tahu. Hah? Jessica. Jessica. Si Oom meureun. Jauh-jauh buku Jessica mah awewe belegug jadi. Eta pada pake bulu padol atuh. Heeh. Di lapang bola Desa Cimungkal ieu nya. Laras deh. Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Sumuhun ulah. Dina raraga Milangkala Desa Cimungkal anu ka 177. Laras Dirgahayu Desa Cimungkal. dirgahayu ulah. Bagja nutaya papadana katuru katutuh Milangkala negara urang anu ka-78 Dirgahayu negara urang. Mudah-mudahan dina raraga Milangkala Desa Cimungkal ieu patanina sing sugih mukti, padagangna sing sami sarenang, kaum buruh hanteu ripuh, karyawan sami pada sarenang, ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandang sewang-sewang, sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hate. Amin ya rabbal alamin. Amin ulah. Alpuka pangersa Bapak Kades ieu teh. Saha tak ulah Bapak? Pangersa Bapak Dede Rustandi SPD MSI. Sumuhun. Miwah sajungjang karawat kulawarga Jembar Desa Cimungkal. Laras deh. Kawuwuh aya Bapak Camat Wado, Ya. Bapak Danramil nu Oh. tadi langsung hohoak mending ngagebeg salarea. Sami. Tegas anjeunna mah. Gitu. Bapak Kapolsek aya, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Aya. atuh tokoh masyarakat sadayana, Ya tawisna. Bapak Gin Ginanjar, Ketua Panitia. Muhun kula. Saurna cenah tadi ngiring bela sungkawa, Ya. sepuhna ngantunkeun. Mudah-mudahan sepuhna Kang Gin Ginanjar ditempatkeun di tempat anu nikmat mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh kulawargana sing aya dina kasabaran nya. Amin. Bapak Wowo Ketua BPD aya. Aya ulah. Aadiki Hamdani Ketua Karang Taruna. Sumuhun. Atuh Bapak Aca, Bapak Sekdes, Laras ulah. Bapak Cecep Surahman, Ya. Bendahara Desa eta teh. Laras ulah. Atuh Pajajang Nurdiansyah, Muhun naon? Bapak Kaur Perencanaan, Muhun ulah. Bapak Tatang Ruhiyat Kaur Tata Usaha, Laras. Pawuwu Ruwandi Kasih Pemerintahan, Sumuhun. atuh Bapak Yaya Ayidul Milah Laras. Lebe Desa eta teh. Sumuhun eta mah kula. Aheni Driper Ya. mobil desa siaga, Muhun. atuh Papunduh Lalan Laras. Kadus Margaluyu, Muhun. Papunduh Asep Kadus Cimungkal, Laras. Papunduh Maman Ya. Kadus Sukamanah aya, Aya nya. Papunduh Imam Kadus Ciledug, Laras. atuh Bapak Unang Sutisna Pak RW hiji, Laras. dugi ka RW 8 Araraya, Aya ulah. Bapak Saepudin, Ya. Bapak Agus Salim, Ya. Bapak Supriyadi, Hadir. Ibu Kurnia Ningsih, Aya ulah. Bapak Wahyu Hidayat, Laras. Bapak Yuyu Abel, Bapak Cardit, atuh Pak Haji Dahlan mantan kuwu,
Bapak Cece Rusmana mantan kuwu, Laras. Pak Ulis AA Kuswara, Pak Ici Wardi, Pak Asep Rahmat Wahyudi, Ayah. atuh Pak Haji Ipin Marlina Group, Pak Agus Cakra PD Sayur, Bapak Endang PDP Family, tim Dedi Gayo ge aya, Ayah. atuh baraya penyandaan Bandung ge ka dieu ngahaja nonton. Tuh gak aja ke dia pula. Bos Asep, Bos Ured, Bos Mamat Domba, Bos Imin, Bah Cahya, Bos Amanah Jupa, Jupa. Ya, laras. Atuh bila Wacilengkrang lemah putih, Ayah tuh harus itu. Bagja Sararumpi. Ya, harus itu. Bapak Ustadz Dudin Syamsuddin Suryalaya ge aya. Ayah. Atuh ibuna Bapak garwana Bapak Kades aya. Kagungan mua anjeunna mah. Jil Panasalon. Winge ieu teh menta bulu matana ieu teh hiji teh. Eta teh Matak rada cantik molek wing. bulu mata naon eta gara. Bulu mata premium. Ya, paling. Nya nu matak biasana kedangan ge barcode. Kang Guru Yayat aya. Kang Egi baraya balik rungkad. Ya, Atuh live YouTube Geri Harja Tilu Putra Channel ongko. Nepangan Lurah Uing Wangun Harja nuhun katampi nyecepna. ya. Abah Haji Rosad, Pak Haji Yoyon Yohanes, Pak Uju Sela Jambe, Baraya Dorna Suryan, Ya, Baraya Geri Harja Tilu Putra Jawa Barat, laras. Bagja Nutaya Papadana, Atatang Cikadut aya, Ayah. sarang si tetehna, Ya, nuhun tadi barudak di dari itu. Atuh Wacecep Gundala miwah pacar. Nya, eta meda nya aki-aki bolon. Bagja si Wacecep. Si kolot nalaktak teh teh. Nya. Teu boleh gaya manehna mah dia teh. Ngoboy wae. Ngoboy nuhun Wacecep tadi di jajanan tuangeun. Baraya ngampar Jatinunggal ge aya. Ayah. Kang Ade Condong dua tak guncang. Ya, Teddy Ohang, Mang Iyim, Wabeni jarang balik, Apih Mansur Travel, Meme Aksesoris, Haji Rumen Jagatapa Kirisik Pens Giri Harja Tilu Bagja nuhun. Atuh Dede Beton ayah. dipercetakan kusen beton Sukasirna nyecep katampi. Pasukan Tutut Majalengka OO Jigja Community Sayur. Bagja Mang Opa ge aya nya. Atuh Muhammad Alpati putra Naraka Pakades resep wayang di dieu we di luhur anjeunna mangongoprek wayang. Ya, ngoprek wayang. Nya mantosan nyatrikan. Bagja Nutaya Papadana tepung lawung amprok jonghok anu ngawitan ka urang Cimungkal mah nya. Mitemeyan urang mah di. Mitemeyan urang ka dieu teh sugan teh tertiris ka dieu teh. Jeung tiri jeung leutik. Oh, Mucuk tuh. mudah-mudahan sing kagentosan tina karugelan hajatna ka para donatur sadayana. Amin. Atuh pangaresa Bapak Kadesna sing panjang yuswa, Amin. panjang jabatanana, naon rupaha cita-citana sing sapa munut genuluran sapa nejati nekanan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Urang paralelkeun ieu doa ti awit pangaresa Bapak Kades miwasa jungjang karawatna. Laras kula. Nu nongton nu ditongton nu icalan kum warga masyarakat Desa Cimungkal Kecamatan Wado mugia sadayana manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beunghar hartana, beunghar hartina, Amin. panjang yuswa ditebihkeun tina rupiah panyawat. Amin. Anu can kenging jodoh sing menang jodoh. Amin. Anu gaduh sametan sing enggal-enggal lunas. Amin. Gitu oge mun dibayar. Nya ngadoa hungkul mah teu guna kanca teu dibayar mah. Nya tak kitu.
pokoknya kum sadayana tadi wincik-wincik hiji-hijinya. Bapak Kades Majasari Subang oge manco Pak Hatta Yudin. Wah. Pak Haji Wasjo, Pak Haji Yayan Windu Haji, Abah Saiful Majid Kuningan. Wah, di tetaan marebuan dulu. Nya. Bagja nu taya papadana nya kancanya. Bejana orang terek init ke negara Amarta, rek ngajajah negara Amarta. Kukituna orang lingsing kieukeun, raksukan kiwa lantengan dulur, urang perang. Alah, coba. Gitu deh. Berjuang demi nusa jeung bangsa. Ya. Mudah-mudahan aya kasalametan. Sabab uing boga imah can anggeus. Hayang diomean dulur. Diomean. Aduh. Aturan ka urang Sapi. Ya. Urang Nagrak. Urang Sindang Palai. Urang Cipicung. Urang Talun. Urang Cikabeet. Urang Gosali. Urang Banjarsari. Urang Cidarepa. Urang Cilimus. Urang ini ayeuna mah yeuh. Kitu palawargi. Rombok Joko Sawoyun Jabatur Sabilulungan Jabatur Sabilulungan Pipiti di Bungawari Bukan dapet wadah surah Pangerti nyenangkan diri Nyimpan barang di petian, di canak kapak kidulan. Oman, abong wajah baru, tos di salon rupi nama kata Wisna. Luhur hadap goblok. Naon ngareret? Halo everybody, Halo. met malam. Malam juga. Nepangkeun nami abdi, Sahat ya. nami abdi Desi. Aing jangan geulis. Ya dong. Malam Desi, Hari siang. siang Dadang. Dadang Hermansyah. Gitu palawargi. Ya. Hayang jaipongan ah. Oma enggak siap. Saacan perang butuh hiburan. Saya Heeh. banget. Abe. Sok cobian ah. Jaipongan Rabi. Ahai. Ahai. Ilmu tungtung punya siap Doawan perlu disinglah Nya diriku diriksa Sangkan diri Kerbekel orang di dunia Hirup kampung jeung sesama Naon urut penduak jeu nepos saha. Naon? Lagu naon yuk? Ieu teh lagu sengot laras badeda.
Lagu naon? Lagu Senggot. Senggot. Oh. Kakara ngedenge lagu Senggot. Nah, makanya kan ada yang minang dipakai itu lagu itu. Da biasa nage Segon aya oge. Naon Senggot cete? Kakara eueuh dina YouTube-na Senggot. Nah, makanya itu. Mun aneh ngaranna Senggot. Aneh kumaha bari nage atuh. Atuh nu lumrah lagu mah tuh. Dulu berat Nu rame, ieu mah naon Senggot. Kedengeunna ge hoream. Senggot. Rujit kedengeunna oge. Sing mantap atuh anu menarik ieu mah. Jiga lagu Domba Kuring. Domba-domba kuring di paraban ku kuring. Senggot sia mah kakak Senggot jauh-jauh. Ada yang lagu naon? Atau lagu iming-iming. Iming-iming teh kumaha? Cinta siapa? Cinta salaki batur. Hehe haha. Kenapa? Kena hatena oge. Bener. Aya hehe haha. Ieu mah Senggot. Naon Senggot cete? Udik jadul. Kabayang lamun teh mah mawa artis Jakarta. Mata. Kita tampilkan Inul Daratista dengan lagu Senggot. Naon coba? Numpang celina ge. Lagu mah juga kita juga iming-iming atau juga lagu dina TikTok geuning. Kini ku sadar. Wah, mah teripu awak itu. Awak teh pan mantap, pan dipiheulaan atau pan ku aing eta teh. Kitu atawa Jayanti. Ari Jayanti nu kumaha? Wan Ciburit Surya rek pamit. Reka mana? Reka ditu Sindang heula. nuju sibuk. Nyanyi sedek akan nanya ka aing. Jadi jawab dan nanya. Bener. Sok aja yantikeun merada haneut. Wanci burit Coba. surya rek pamit. Reka mana? Hujan letih mariri. Reka selalala. Berkati sisi basi Sirjayanti. Masa sarep narik datang. Reka mana? Di badengan sisi basi Sirjayanti. Jayanti hai kejagi pasini. Deket-deket rasa cinta. Jayanti bukalah konduan. Isi pasi Sirjayanti. Aduh. Gajik. Kunaon deui? Ada lilih. Lilih ngajengak gelas sup angin ieu mah. Oh, nyapan. Lilih. Wati. Alah nyeri euy. Alah ngajengak. Perilitan gitu. Alah, aduh, alah nyeri ngajengak ieu aduh. Ada pasi dari puteuing juga. Wan Ciburit Surya rek pamit. Reka mana? Rek ka puskesmas sakedeung teu kuat ya aduh ampun. Doakeun guys Bangga.